Syafi'i teh mujtahid. Oh, Imam Syafi'i moal aya dua. Tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya. Dikadiekeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyang sapoe, dua poe, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sakali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 ban mata bagas nu ilahar nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh jana mah talar Quran lagi umur 12 tahun nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang-langguana ka unggal nagara Imam Syafi'i. Tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae isi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mengangon embe asal disuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik kagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung siapa ngangon bae zohirna seperti kitu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah wali mantak sing ada bisa nunggon bae di lembur iya kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan ki Syaiban bebeja ka ki Syaiban embe urang geus loba nu paeh ban cek janna ban embe aing paeh ban aing nginum paeh laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega jagena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede kok Mega cepet hujanan ya embe ya parareh ya langsung itu budak hujan Masya Allah eta ki Syaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian Mega bes cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta ki Syaiban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka ki Syaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama geus kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abeh atunya namun malah lener batu hasud teu sidik-pidik atunya nang urusan rakyat eta mah nya nama menerkam
macan nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi macan kadenge eta bagus jeung goreng ada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen ting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambe ku jelema kajen ting urang nyumput bae kajen ting kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup mabung sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang berak bau belum tarasi jageuna tah kaambe ku urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambil doang aduh teh kadengekeun kisah teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalancih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta kisah ulah gandeng-gandeng berem jukut jos ya betak usara rejo embe dikadijakeun kabeh beuh urang mun ngangon jeung kisah hebat mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa kisah hebat seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan kisaiban diuk dihareupeun kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola dihareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-aun kakoncara kabeja kaunggal negara keistimewaan Imam Syafi'i dihareupeun kiseban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi kiseban budak angon cumblang cambling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kumaha ge wali Allah ye datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ada umur atuh ngadahar uyahna ge anak aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi je Imam Syafi'i tingali ayo naon PI cek yang nanti gitu ngomong saya hebat kira-kira heran pe kira teh iye ngaja be abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teh arti ya mantep ge ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya nate aja urusan masyarakat ay sorangan teu urusan ilmu sampah tama kos kitu mah PI aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng itihad datang ka modar siapa kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teu daek khusyuk dicarekan tak kuki saya bantu hampura aja jalan ibadah udah bener tah geus kanyahoan kaluhuran anak kisah bantu ditebak ku manehna itian eta jawabanana tah
bahkan samantas eta sia bakal itiad deui masalahna anu sia ge bingung deui we tah jawabanna eta waduh cek imam sampai pohara amat geus abdi mah cek imam sampai kajian urusan ijtihad mah urusan tamah fikih abdi mah bade ku guru bae ayeuna ka mama ulah sebut mama aing cedek ngaguru mah guru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur bagus gitu orang malah yo cedek ngaguru ka aing teu nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin kaki syaibat ninggalkan urusan-urusan ijtihad heula dititah curug ku curug ki syaiban budak angon anu sia anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit itu atuh ibadah teh ya bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudaan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya na jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung pikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia yo jawab jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung dah di dia hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih di Bahsul Masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu Bahsul Masail geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulehan clipping-clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata wow geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesainya segala rupa ge. Nu teu selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus, teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, ieu dalil munazoroh sampai mujadalah. Gitu kayaknya ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah nanaonan nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ka desa daratang deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya so asa aing doh hasil aing toh mun aing gitu neraka teh kos kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu. Waalaikumsalam naon ieu
iya kula nanyakeun masalah. Emang aing mah tangkal masalah. Ayo jeung aing sia ngadu masalah mah. Sombong. Tapi lamun ahli Allah, ahli sufi abdi rek nanyakeun masalah. Oh, teu bisa. Aing ka dieu nanya masalah mah. Ka dieu mah mawa wudu. Kopi, masalah mah ka dieu. Tawadu ngaranna. Masya Allah. Nginahin jeung ahli Allah mah. Iya, Imam Syafi'i gurunya na. Oh, barang Imam Syafi'i geus usul teh, cacak aing teu ngaji ilmu batin, cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae. Lau kitu lamun naon kitu ngaranna? Naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man. Lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Hah, lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sanatani lahalakan Nu'man. Ngadu masalah bae cek cenah, tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk. 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2, 8 di pikiran bae ku ente. Nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran wae ku sia engge teu kaharti cek kieu. Tawadu. Masyaallah. Teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teu dibere karomah. Ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat. Wali dibere karomah, ketika dibere karomah nyana mah embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah sakieu teh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kahujanan keneh berarti aing teu lain karomah teh mah biasa bego mun teu kahujanan ka arah. Insyaallah ya tas dahar jadi sebuah karomah berarti. Itu blon tuh. Iya Imam Syafi'i be guguru batin. Jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru. Ka tukang angon. Ya Allah ya Rabbi. Eta lah bisa nambai hujan. Nang Allah kene lantaran geus wauh jeung Gusti Allah. Kos kitu. Nah iyalah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh alladzi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan. Nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama. Seperti itulah pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna. Dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi. Ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang. Urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kadieu kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karar itu tinggal urang sahabat awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh enak belut
belut mana eta tewak belut nggak nama kadi itu mana belut eta ngagantung kan jahe lakon baheula kos kitu eta potret baheula Masya Allah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung turungeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar ka situ masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip jalan kikip kurang tadi asup-asupkan kurang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam Masya Allah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Wahara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecak malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Teu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kacepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makanan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aja datang ka imah dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbak gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina teu dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu teh para teu kebal loba nu lulumpel hiberan usimna eta teh usim simet mulai orang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak meunangan boh diisikeun kana botol hi eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar
pas tepat waktu asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lu mantak cek abah almarhum coba deuleun cing coba lalai geus aya keluar tanjan di deuleu geus bah maghrib geus yakin dasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar teh lalai geus bah di deuleu ye gak kurang 10 menit panjang lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok ojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong hutut teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur jaya tiris pan baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoan eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ieu manganu cenah atuh lain dicokotan kula di kieu cabut habak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu ada cokotan gitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalah supaya 10 eta ngeunaheun kana teh kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pada dia nomor pang bagusnya cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus tadi dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kuna sih nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi nyala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri ka bagian bae anu bangsa sajagong dengan aya 5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan gitu aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur di ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Bang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun mun nya tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi sia
zaman polisi gua hari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah babejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh besi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia babejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak mang nu awewe milu tuh awina di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge di tangkal awi baheula waduh tak potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh hibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balag bari mal nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ini naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian biini rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan dinahan suburlah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa sejajadian buledeg kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan tekebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek rok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan golede buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta teu meunang cenah kula mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah teuing kuari ngam sia telok ka dieu mulung buah sia mulung buah malak aing edet sia ka polisikeun sakuring jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah saja ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sih ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri
aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu eueuh bendu eueuh babarengan buah nusa eta buah nusa bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi ilah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna yeuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar pada tak kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa. Nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak ke berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masya Allah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dihujankan melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi ku hari bisa diperebutkeun ku jelema masya Allah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos itulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi. Masya Allah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeunna ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu pinuh ku seplit pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu hujan turun daek jararadi itulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas
disorot wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot kana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng tina lisan Kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal fi jidiha ablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagan kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul tedaekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Sufyan dan lain sebagainya eta taneuna diciptakeun ku Gusti Allah liat inu ku batu sorot tedaekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur bahwa kaamin bahwa henteu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tetangga orang di lembur tetangga orang di luluhur orang di geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuna batu teu bisa jararahadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta geus sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak mete pantas ngaji sih aja ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak mete jadi nyata tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatu jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi kui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut daun karang-karangna walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cucuk cabutan kurang jukut cabutan sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabbi lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika dihujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing ngaji lain aing deuk deuleu itu bae cenah bangunan aya nu nanya ka kula ge deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh sia emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bakal ribet-ribet kasih padalekeun bae atuh henteu cara tuh gua yang nyaho bae engke maksudna lamun kiai nek ngabangun deui kulakan di lembur dek maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju ke kieu maksudna kieu lamun meunang 100.000 50 jang kula pangkorak ieu iya bangsat mah ieu
mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu. Ih cenah kieu ngabantuan kula bae tan korak sia meureunana. Ih jahanam ieu. Ya alhamdulillah. Menjak kejadian masalah bea kabeh lurah hadir, camat malam eta ge hadir, isukna bupati ge hadir. Alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil. Ulah kaseueur mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho. Tuh, geus. Jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti. Itu satu. Adapun ka dituna ulah loba tanya. Ulah loba tanya. Sebab saya mah nanya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd. Layabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wallahu a'lamu bimaradihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh layabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kuming sira kabeh layak tabirannakum yakti tegese yakti bakal nyoba temenan kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking usaid aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh al-kibaro tegese pirang kang gede minu saking usaid wa kana dzalika bil hudaybiyah lan ana apa dzalika mangkono-mangkono ibtilai ku teteping dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna laudaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna paganatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa hum iku ngaliputi ya wasulam tairhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ya sahabat li alam Allah depan yang tawuruh uning zapagus Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghafu ingong kang wadiyaman ing Allah bil ghaibi ala tetep kalawan kang ghaib alun yaiku dari ala ghaiban tegese ala kang ghaib lam yarahu kang ora ningali man ing Allah payajtani bubakang adoi yaziman payajtani bala masaida magantang adoi yaziman asaida ing buburon paman itada bagau desa paman iku ngaliwat dosa man bada zalika ing dalam bada zalika naing dalam sausana mangkono larangan penyegahan saking said fastadahu maka ngaburan ya simanu ing said falau maka ikut tetep kada manazabun alimu dari siksa kang lara. Ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia.
manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti-gusti keneh deuk kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalandek ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk teh pan dititah ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun emang deuk dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wakana soed kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanana teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon ku manehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kamer ka Kangjeng Nabi tah eta teh kos kitu kahirupan maisahna jadi mayoritas urang Arab teh maisahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bae bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalead ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail keur nyieunnan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam namun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur kadenya setik eta tangkal kayu pake nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyieunnan panah jang naon teh buburon kaleuweung ke dibawa teh terus kaleuweung lain Kangjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh maisahna eta ke dibawa ka pasar dijual itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ge buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu lalitik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu eta teh lamun geus tagag sorangan etalah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teh beak-beak seungit terus asli teh etalah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi mah kulantaran geus maca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nu teu rundutan mah gitu betul. Nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maisahna perekonomianana perikanan mayoritas perikanan. Wow, kalau terus
terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalau poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu loba di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleuh ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahelah Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek ieun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyieun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadah ka Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat Tah di zaman Kangjeng Nabi urang ini adalah buburon sangat ngetren maisahna teh idinya anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleuh keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu Maha Gaib coba urunlah ayat ieu يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pasti layabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiro teh kapan maedakeunana bisa kana umum kebeladieuna mah bisa maedakeun kana tahkir bisa maedakeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah itu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syai' artina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teu kawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manu pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi leuweung himar tah eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti deuk ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti deuk ngala manuk ieu panahna ieu alatna deuk anu oh berarti deuk ngala sapi liar make ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari deuk dilarang ku Gusti tanalu aidikum wa rimahukum anu bisa
benang kulengen lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman hari tamah teker encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali beran di luhureun hulu halali beran we di dieu di pundak ya Allah singgal libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana kaibanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tampah susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanat sulwah suwat tayr tagsyahum pirihali dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah kala di Hudaybiyah turun ayat ieu waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ke Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umroh masalah penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanahin tapi ka Hudaybiyah hari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul nyaho itu tahu dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah. Nah di dia mampirlah di Hudaybiyah eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah eta teh make tubuh ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu tah di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lianam Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib kan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu kumata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang itu kene lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku celi komandanna galak jasa tilok seri-seri acan itu kene di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah dek muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun jangan Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jangan Gusti Allah ieu segala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah jangan Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek ngayahokeun teh ilmu zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun kumaraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah
saha anu kuat iman jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah. Nah ieu teh jangan anjeun bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat. Begitu teu diinstruksikeun manuk halal berdiluhureun sirah sedengkeun haram. Uncal-uncal embe-embe singalir dihareupeun digigireun. Gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna. Aya nu ngintip bae Muhammad aya. Muhammad aya anu gudang itu. Aing bukan nama aya Muhammad mah di alam bae manuk ieu. Waduh, mun urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu. Mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae. Cek nu sorang deh ulah kitu. Tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab lah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo toele ulah sok kitu ge Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh eta teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh we riba kredit saha coba guari di imah mana anu henteu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kabelah dieuna 1 juta DP kabelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang dek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ye kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan Kiai ai deposito si haram dan mengai bae lama kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Deuk kumaha beresna ta ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti ku ari mah ku urang ku ari mah ku daging. Make daging ku ari mah geus tasa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui deuk kumaha coba kabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udangna ge lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon we ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteundeun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka
Masya Allah. Nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awawe layabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji karanjan kababisayin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nugalal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan garang inget ke Allah Allah neleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah iya mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh ka geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu ya udah bawain satu. Kiai Blon kos itu tah. Gimana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomong na puluh ya boleh ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan bongan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses segala naik ka panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suga teman teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun
teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masa kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga molo ke ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dah geus embungnya sih bau nggak suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah itu kudu bisa sih kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih gitu nya sih aga satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain dari pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina binawi matu ambilin baruan siramatu bukan matur kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tetep geun aing geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan
di mana ceng sia mah santen geus kebal tuh coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri bagos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir sautak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk dad kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wah nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian ya siap sapira jadi imam ya santri ogos gitu. Nah, nun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata mushola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal bila mengkaluaran salap, masya Allah, salah sautak setting mah nges, maafu. Naon eta? Tereuhna, basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah, dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nukan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge jadi tim sukses lain kiai disatukan mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd
Gusti Allah tenyo bakah ahli Mekah ka orang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng beteng gede lain gede beteng gede beteng mereuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suudzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suudzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suudzon bae ka jelema teu meunang nanaon suudzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran mah moal
moal lantaran suudzon. Coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan orang gabehan dibere caang hati orang dibere cekas hati orang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi orang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal wallahu alam.